Woi moh, kumaha jeung situ masih? Masih atuh. Mending jomblo deh ya. Jomblo mah bebas. Bebas nak. Yo, aing jelaskeun. Amun urang jomblo, laju ulin urang ka mall, Terus bisa ngadil awewe geulis. Bebas urang ngadeuleuna. Aing ka mah di ka mall, ngadil awewe geulis. Terus aing sepi. Aing teh, misi ba. atuh bisa jeung kabogo ge, tapi eutik ngadeulekeunna. Ah, teu mungkin. Indra awewe mah tajem jasa lah. Oh gitu. Oh, kemarin aja aing ulin jeung si Bebeb. Ka mall. Terus Terus aing ngadil awewe geulis. Nyilu aing kieu beda. Si Bebeb neuleuh langsung dicekek aing. kita. Si Bebeb Terus ngadil naon aa cenah. Kitu. waktu eta mah cemburu si Bebebna. Kaunya. Oh, Batur aing ge sampai dipotong beungna mah. bener. Oh, semakin cemburuna. Ih, sadis eta awewenya. Parah. Laju amun puting sok aneh kana awewe. Kudu bae urang ngadakeun bacotana. Kieu cenah. Nah, Tadi temen aku pakai baju warnanya sama kayak aku. Kesel deh aku. Padahal mah itu peduli. Nentuannya bae yang bebejana. Ceritana sok teu penting teh ya. Laju celi aing panas. Amun di pareuman ku aing teleponana. Ngambek eta mah. real. Aya gitu carana mah aing setuju. Jika mah kitu. Heeh, moh. Heeh. Laju bae ku aing teuneun HP-na di meja. Jauh bae ku aing. Ya sayang. Gitu bae aing mah. Parah deh. Tadi mau lebih parah. Naon? Pas aing teleponan, aing ngomong kieu, udah dulu ya sayang, aku ngantuk. Terus laju cek manehna, jangan dimatiin. Tinggalin aja HP-nya di kuping kamu. Aku mau dengerin kamu napas. Aya bae eta awewenya, mun tah mah napas merdu sekali. Dengar teh aing kan awewe. Laju aing keur ketemuan si awewena, ngatoprak bae. Ganeng sungutna gitu. Oh, corong. Tuh. Laju aing andekeun manehna. Ngajarohat teh aing. Nyanyi Indonesia Raya bae aing mah. Pang teu lieur ngadekeun bacot manehna aing. Pot manehna nyahoon. Dengar teh aing, pot feelingna bener bae. Emang cek manehna naon? Mata kamu kosong. Laju aing bebeja bae. Bila mah. Enggak kok sayang. Woi, geser, pedangan baik, pedang ulang tonggongan. Ih. Wah, ini dia. Anehna kok bisa eta awewe nyahun amun urang teu ngadengekeun. Aduh, kun meureun. Laju sok ngetes dadakan teh ya. Keur mau motor. Mana panas, Terus macet. Malas cerita manehna. cerita naon? Sayang, kamu ingat enggak 2 hari yang lalu? Aku kesal sama temen aku gara-gara anjir kaget aing. Woi, nyakulan dari ya tadi. Kalau belum setan kau ya, pocong lewat kaget kan. Ih, ampun aing. Woi, tah dulu ge, nu dong ke pocong. Teu mungkin aing pocong ing jongkok. Pocong mah cok anclokan. Ih. Atau capein meloncat-loncat. Teu mungkin aing mah. Keun kapan agak sempit kekieuan bae. Atau meureun manehna nangtung eta. Tapi bogel. Ini bogel mah tuyul jeung pik dia mah sok aneh bae. Ada tuyul mah iya tak tuyul. Emang kan bogel. Jadi pocong kan syarat tinggi badana. Emang rek asup apri. Eta mah tuyul nyamar jadi pocong meureun. Dulu ge, percayakan kitu. Ha! Kampret dari ya, nyen aing kaget bae. Lah saya lanjutkan kurang gibahna. Oke, geus saya orang enggak lanjutkeun gimana? Kita keboga aing mun ganti parfum. Aing kudu nyawa ya. Sayang, ada yang beda enggak? Enggak ada yang beda cek aing teh ya. Cek manehna, masa sih enggak ada yang beda? Pertama aing 24 jam jeung manehna bae. Ayo cek dia naon. Kamu kenapa? Cek aing teh ya. Manehna kieu. Masa sih? Ampun dah. Juk naon deui? Ceritana manehna nek masakeun aing. Terus Manehna belajar masak ngadele ka YouTube. Haju aing titah nyicipi masakana.
Laju di menit ketilu eta pena lobet. Mana ih kayaknya dikasih garam, cuka, sampah, air limbah kabeh dasupkeun. Wah, galak amat. Atuh betung aing puri daharna ge. Waduh. Maning karunya pisan nasib dia rel Apes aing. Ah, Wih, dari ya ngagetan bae. hampura bos. Alah, darah yo terjelas. Woi, dulu ge. Kakak nu viral teh ya. Kawin jeung makhluk halus Biasanya atau cinta meureun. jelema mun cinta kudu naksir heula. Laju. Mun jelema naksir, cak jelema mah dari mata turun ke hati. Naon bae. Baik. Bubar mandi. Burit.